Tarung deui. Hai. Dasar aki-aki tua bangka. Rasakeun pusaka aing. Oh, Sulastri terus datang tadi sareng saha? Eta teh akang ganteng teh aki. Lain ka maneh Suci kasih Sulastri. Pasta kaula Brahma Umbara muridna Kirana Keling, Mbah. Kirana Keling. Murid Kirana Keling. Tong cerik sia. Ayeuna giliran maneh menjadi tumbalkeun. Sulasti, ayeuna maneh geus dipere ilmu kanuragan, ilmu naga terbang, tapi ilmu maneh can sampurna, lamun can panggih jeung anak buah Kirana Keling. Kunaon Sulastrinya ngawuleng? Ente bah. Oh, regreg ari aya anak buah Kirana Keling mah. Sok atuh diuk deui tah. Iya bah, kasihan waktos kaula sareng si Akang kanggo numpas si Gembrong. Samingon. Ya, teu naon atuh ari kitu mah. Kamreng sifatna anak buah abah ge seripuh geuning aya teh. Abah oge. Bah, si Gembrong mah kana naon? Moal si Gembrong mah bae jelema kitu mah. Geus sarakah hidupna jelema eta mah adat. Geus adatna anu kitu bae si Gembrong. Wasiat ti Abah ieu ulah ka digunakeun ieu pusaka sateu acan manggih pasangan ilmu ieu pusaka. Siap bah. Wasiat Abah kaula diinget-inget pikeun kahareupeun bagian kaula insyaallah bakal laksanakeun. Ceng, dana. Video. Aduh. Akang geus meunang 88 darah parawan. Hiji deui Akang butuh darah parawan jang nyempurnakeun ilmu Akang. Ayeuna tugas maneh Ceng jeung Dana teangan hiji deui parawan di kampung Karasukan. Bawa ka dieu. Teu hayang nyaho. Siap.
capek teh Nyi. Capek. Yang satu. Nyai istirahat lah. Akang bae mulai ngacain ya. Coba istirahat lah angkat sana Kang. Nuhun Kang. Ah, gas. Lapangin deui bae. Kumaha teh? Bawa. Ieu bawa yuk. Sang doan. Ngomong kakang. Ini sana kang betul kan? Eta. Raling, mana? Ayeuna maneh moal bisa ka mana-mana. Enak jiran maneh anu ditumbal. Baka waras ya gembrong. Lepaskan aing. Moal dilepaskeun ku aing. Ayeuna maneh ku aing ditumbalkeun.